Wilujeng Jumat Agung para wargi sadaya. Danget ayeuna urang mihemut pangorbanan Gusti Yesus anu ngurbankeun salirana kangge nebus sareng ngabebaskeun urang sadaya tina sadaya dosa sareng tuntutanana. Hayu urang sadaya makin ningkatkeun hirup urang dina jalan kataatan sapinuhna kana satiap parentah sareng tugas ti mantenna dina hirup urang. Dosa urang parantos ditebus, hirup langgeng sareng jaminan kasalamatan parantos dicangking ku urang. Danget ayeuna hayu urang perbaharui sumanget urang sadaya kangge ngerjakeun jalan kasalamatan urang di lebat mantenna. Jaminan kasalamatan mangrupikeun anugerah sareng tanggung jawab anu kedah teras ku urang dijagi sareng dilakukeun dugi ka urang sasarengan sareng mantenna. Hayu urang wartakeun anugerah mantenna ka sadaya jalmi ku jalan nyaksikeun ka aranjeunna ngalangkungan kasaksian kahirupan urang anu nyata pinuh ku kaasih nu murni tur pinuh damai sejahtera ti mantenna. Pangorbanan Gusti Yesus Kristus nyata kangge urang sadaya. Upami danget ayeuna aya para wargi sadaya anu teu acan nampi anjeunna, hayu ulah diengkekeun deui urang tampi anjeunna secara pribadi. Gusti, abdi pribadi anu doraka ka Gusti. Tulungan abdi Gusti, abdi hoyong salamet. Danget ieu abdi nampi salira janten juru salamet sareng Gusti abdi secara pribadi. Abdi ngulem Gusti hadir, Gusti linggih dina manah abdi, janten raja dina hirup abdi. Abdi masrahkeun diri abdi sapinuhna ka payunan Gusti. Bios ti danget ayeuna Roh suci anu masihan arahan sareng nuntun hirup abdi. Amin. Kuasa salib
Kosa salibna Gusti Yesus ngaberkahan.